Sampurasun. Pangling sareng Iqbal Fauji dinten ayeuna abi bade ngaruwihkeun seputar warta atau kajadian anu aya di Lampung. Eta Polisi nangkep palaku maling kendaraan bermotor curanmor anu nembak Bribka anu merta Arya Supena 32 di Lampung. Palaku maot kakenaan timah panas di polisi lantaran nyobaan ngelawan waktu rek ditangkep. Dicatat ku Detik Sumbagsel, panangkepan di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran Lampung, ieu dibarengan ku baku tembak antara palaku jeung polisi. Palaku nu ngaranna Bahroni akhirna maot kakenaan timah panas. Kapolda Lampung Irjen Helpi Asegaf ngabenerkeun panangkepan eta, anjeunna ngajelaskeun yen ayeuna jenazah palaku geus dibawa ka RS Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Laras geus kabongkar panangkepan kajadian tabuh 0500 WIB isuk tadi sahur Helpi Jumaah tanggal 15 bulan 5 2020 genep. Jenazah geus dievakuasi ku tim gabungan ka Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Pokna deui polisi oge ngamankeun sababaraha barang bukti saperti sepeda motor nepi ka senjata api. Kanyahoan kajadian eta lumangsung di hiji toko roti di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Ultimatum jenderal buat pelaku jenderal. Ya, Ultimatum jenderal. ya kita akan melakukan tindakan tegas para pelaku lagi menggunakan senjata api ya. sakitu beunang warta anu didugikeun ku simpuring, informasi anu disampaikeun ku kuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.